ini cemberut bae siga kitu ampun deh. Atur cemberut kumaha wa poe cicing di imah atuh ajak jalan-jalan atuh ang sekali-kali mah meuli baso ke. Ah jalan-jalan ka mana geus we di rumah geura. Irit-irit atuh pengeluaran teh hayo we jalan-jalan baso deui. Asing mah nih kitu kadar ge baso meni pelit-pelit teuing mau ngarepkeun duit 100 juta ieu. Nyalah engke lah, gampang. Iya ini teh tah rumit lah. Karunya digegeur leungit. Unit bari jeung ngebug rungit-rungit. Kara nyi, bener. Kamana di ah? Lah sakeudeung aslina. Ngomong lah. Ah, curiga dituturkeun ah. Sebenarnya rek mana sih meneh anas dituturkeun? Hah? Mana make helm jeung jaket teu ngadan kawe. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan halal libra Ramadan tiba. Nah ini dia orangnya yang selalu menggoda janda. Rambut panjang, celana dirawing-rawing gitu masih kena daek sapu dititah ku pamajikan. Lemah pisan euy di dinya teh. Nuhun ka abdi mah sieun ku istri. Ya, urang penampilan kieu ge. Pamajikan mah tara dianggap urang mah. Lewat teh. Oh gitu. Hebat di dinya mah wanian kapun bojo euy. Salut eta guguruna kumaha eta carananya urang hayang bisa siga kitu teh. Urang lamun teu sasapu teh dijewer we ku pamajikan, disintrekan, diciwitan tah kitu. Di dinya mah hebat euy. Gampang carana mah datang ya. Tadi ya datang. Mawa empek kendit. Mawa hayam bodas. Mun bodas mah bae nu hideung oge. Oh gitu, geus wani ka pamajikan. Mah, punten mah. Sina sote gegerong, loba gerongan tuh. Kalau ka ulin bae.